Abdi Cantika. Sareng Abdi Arba dina acara liputan asik. Liputan asik hari lebih awal pikeun ngabaturan anjeun sadayana. Siga biasa arurang arek ngahadirkeun informasi panganyarna jeung ngirut pikeun ngababaturan anjeun dina isu poe ieu. Pikeun pecinta objek wisata, Kebun Raya Bogor ayana di Kota Bogor. Pengunjung tiasa ngarasakeun tiisna tetangkalan di tengah kota. Pengunjung oge tiasa nyandang foto di daerah Kebun Raya Bogor. Pikeun nyaho informasina, tos aya rencangan urang Langga jeung Novi anu bade mere informasi. Sok Novi jeung Langga. Ini cek ini sadayana ayeuna urang tos aya di Museum Geologi. Nah, Museum Geologi teh museum anu simna kerangka sasatoan nu dipake pikeun penelitian di Kebun Raya Bogor ieu. Nah, di dieu aya loba referensi tentang penemuan zaman baheula. Salah satunya aya ya berarti terus aya kerangka hewan. Ini masih kuat ini belum? Dekat salah sahiji jembatan anu aya di Kebun Raya Bogor. Nami jembatan adalah Jembatan Merah. Nah, Jembatan Merah ieu tas biasa dipake nyebrang kulantaran faktor usia. Nah, di Jembatan Merah ieu aya sababaraha mitos. Mitosna nyaeta aya nu pacaran ka dieu cenah hubunganna bakalan putus, tapi upami aya nu tos nikah ka dieu hubunganna bakal langgeng. Nah, spot selanjutnya teh aya Taman Astrid. Taman Astrid teh rupana lapangan luas anu letakna di bagian wetan Kebun Raya Bogor. Kagak, ngobrol kita ngobrol. Di antawisnana aya lapangan hejo anu tiasa dipake pengunjung pikeun foto-foto atawa santai-santai. Muka 2 di tukang abdi teh aya Ayeuna abdi geus sareng pengunjung anu ngunjungan ka RB ieu. Sebelumna ibu perkenalkan abdi di SMA Negeri 1 Cibinong, nami abdi Novi. Nami ibu saha? Nami abdi Nenden. Ibu abdi bade nanya, naon anu dirasakeun ibu nalika ulin ke KRB ieu? Bunga da di dia abdi biasa ulin sareng budak sareng baraya. Terus naon alasan ibu ka KRB ieu? Alasanna ka dia da hoyong jalan-jalan. Ningali nu hejo-hejo. Hanya tenun itu atas jawabanana. Sakitu wae jawaban wawancara ti pengunjung KRB.
gelang empat. Jadi kabeh nama mengartikan ruangan masjid jelas anak muda kemudian menjadikan sebagai laboratorium sebagai tempat atau analitik pemahaman ayat kebudayaan. Namanya nama simbologi sehingga ayat di simbologinya itu mengikuti kumpulan segala macam satuan bisa mengikuti awetan kulit, awetan kerangka, replika, yang paling intinya nyata harus di musim ini gaduhan kerangka paling gede namanya ayat Indonesia yang mengikuti hidup. Ayeuna abdi bade wawancara ka salah sahiji pangunjung di Kebun Raya Bogor. Nuhun, nama abdi Langga Rizky dari SMA Negeri 1 Cibinong. Ini wawancara Bapak. Kumaha pemandangan anjeun cuman KRD ieu. Halus lah pokoknya mah. Halus. Meni indah lah pokoknya mah gitu. Lalu nah aya rencana tangan tanggang ngadatang ke tempat ieu deui. Halus soalnya ya. Kudu diajak keluarga nah kabeh pokoknya. Kabeh pokoknya mah. Di KRD ieu anu jadi lokasi favorit anjeun di mana wae? Di museum geologi tuh ini halus eta banyak banyak naon teh itulah pokoknya hewan-hewan tuh halus hewan-hewan langka gitu banyak pokoknya mah terus saya taman-taman halus tumbuh-tumbuhan langka-langka gitu pokoknya mah Nuhun anu topina sakitu wae atas wawancara abdi ke Informasi ieu mangrupi warta anu tiasa arurang kirimkeun dina dinten ieu. Ulah hilap tetep ningali liputan asih. Eta sadayana ti urang Abdi Cantika, Abdi Arfa pamit undur diri. Wilujeng enjing.